Sampurasun wargi sedena patapang deui dina acara wayang golek ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Dina danget ieu urang sami-sami Bandungan wayang golek nu bade disanggakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya nyata ti rombongan Gending Pusaka Putra. Dina judul Astra Jingga Digugat. Sumangga kae ka wargi sedena anu mika cinta sareng mika deudeung acara wayang golek ieu urang sami-sami Bandungan bagian anu kahiji Astra Jingga Digugat ti Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya. Mangga wargi sedena wilujeng ngadangukeun. Awitan kadinya mah Bismillah ngawitan manggung Soloyo muji syukur kayang agung dararamang kurang kuningan sadaya neda widi maha suci ampun paluk sewasiwi siling wangi sangakeun ka Bapak Dewan neda jembar hampurana ti Gusti nu maha suci neda di api ngedijari nada di jaga diriksa
parurah aya sarengga para karuhung nyanggakeun ya pangbakti lawan hayya kembang gadung ari lagu nu dipayun sadayana barisan mah paralo tersangka orang Korea duh iya nyanggakeun ya pangbakti ti seueur siwi bismillah ngawitana mangku muji syukur kayang agung nada widi maha suci sawasiwi silih wangi nada rahmat parukman datang di Gusti mah nu maha suci nada di mah parukman datar deui api dicari nada di mah nada di api dicari api kembang gareng sarangaka paraka ruhun nyanggakeun ya pangbakti dipiri gurupi rupi gani lumayan panglipur mana kembang gadung nu kahatur warisan karuhun urang nu manis pabakti mah ti sawana siwi Alhamdulillah bubuka ti rombongan kumangrupi lagu kembang gadung nu dipamrih malah mandar lagu kembang gadung nemesi ngacantenkeun panglipur kalbu mang beberapa oge panglang sehat teh ugi hapunten anu kasuhun jemar pangampura anu diteda ika utami kakidalang ieu teh aya pamunut ti Bapa Hajat sate acan ieu pagelaran bayang golek di kawitan aya pakaulan saurna teh ti
Pangresa Bapak Haji Carahan anggota DPR hoyong lagu Wangsit Siliwangi tapi sadacan pagelaran wayang mangga kusim goreng di pada dilaksanakan nutami nama asal ngartos eta mohon nyangakeun nu dipamrih malah mandar ieu pakaulan teh ulah janten tunggul sirungan catang supaan gantar kekaitan anu awon urang punah ku rajahna pamunah dina wengi ieu nyangakeun Pak Haji Wangsit Siliwangi. Nuka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupus di as mak warisan nyukruk ngalur cacandran Bapak DPR anu bageus Siliwangi pupuhuna disaur padewa Bapak DPR anu mana yang pasawan nafsu tak kabur kiwari geus gumalang putra pajajaran anyar aturan Bapak Haji Carat nama no bagi wawangina tambah mekar aturan Bapak Dewan no bagi Siliwangi kerapananggeun pahlawan sastra budi Bapak Dewan ti Cimahi anu mana tindak taneduk naku mati Siliwangi pertiwi aturan Bapak Dewan di Cimahi anu mana tuhut tarian jalin janji sastra budi
aturan kapayun Jepang Siliwangi kagumita kamasuka mana-mana jebar di tatar pacunan Bapak Dewan jadi bebek jati wangi dugi kaki wari silih asa silih asuh asih dugi kaki wari Rengse pakaulan ti pangersa Bapak Dewan cirina mantena cinta kana budaya Sunda mun urang boga pangagung atana pamimpin resep kana seni nyaah kana seni ai seni tetebih sareng rasa pasti eta Bapak Dewan bakal nyaah ka rakyatna pamugi we salalami nyaahna ugi sateu acan prung manggung prak ngawayang ieu teh aya pamunut deui wae ai teu dilaksanakeun ku simkuring teh sieun di Benduan ieu mah para panonton hoyong uninga kidalang janten sateu acan pagelaran dikawitan nyuhunkeun kidalang margi name saur panata acara cenah kidalang teh ngora keneh kasep janten panonton teh panasarana nya kasepna henteu kitu mohon supados ngadeg heula padalang tah kitu tah ieu kidalang ngora keneh kasep can gaduh istri deh nuhun bilih aya nu lengoh naksir mangga daftar kasim kuring nu janten pamana nuhun keun beto amat tong dianggap alhamdulillah rupina kantun acara hiburan pagelaran wayang golek ugi kidalang Asep Aceng Amung Sutarja ieu teh salah sawius juara kahiji Jawa Barat di tahun 2014 dina wengi ieu kidalang bade medar carios atanapi lalakon ugi ieu carios teh anu langsung dipunut ku Bapak Hajat teu aya sanes carios anu bade dipedar teh kalian ieu carios tangtosna parantos diluyukeun sareng kaayaan zaman ayeuna teu aya sanes carios anu bade dipedar ku kidalang dina wengi ieu teh Astra Jingga Gugat peryogi kauninga carios anu bade dipedar ku kidalang dina wengi ieu teh Astra Jingga Gugat utami cepot manjat sawarga rupina kumaha jalana ieu carios atuh kanggo langkung jelas nama urang sangakeun bae ka kidalang anu bade ngagarapna panutupna catur pamungkasna carita mangga kanggo ka para panonton sadaya dina wengi ieu urang sami-sami ngundang luang tina wayang
kumargi ngarumat budaya sorangan ieu pancen urang sararea. Wilujeng wengi, wilujeng lengah, wilujeng nongton, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena Kidalang Magelaran. Mangga kawitan Kidalang.
Mi kulan Mang Maya. eta teh saha nu bade ngahibur di bumina Bapak Edi teh? Apa ti gending pusaka putra teh mah? Paingan eta nu bade nonton ngalet ngabandalet ngenat nyatang pinang hempat berbayaksa di sabudureun ieu balanongan sepami Kan teh. pilu cenyak seni ulah. Salayo doh Bukan ngagarang eda mukaku pawayangan nu digarang ku kidalang Sanjang seniwati boga pancen anu di pangeran bujang kubu kawiwit nyiptakan di pawayangan di panasi diri siloka silih jeng sasmita simbol silih jeng sasmita kesian kemenekan bukannya anu pinuji sindir dina seni wae sindir dina jelilingan contoh jeung ati atuh jangan abang wangunan sindir dina seni wayang sindir tekad jelilingan sangkang kajong-jongan buang tanpa ugeran nyambuang geningan tanpa ugeran tanam ludangan dari lambat tah wargi ngasaukur sakiheula wayang golek ti Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya dina judul Astra Jiga Digugat bagian kahiji. Bagian kedua tiasa didanggukeun deui di channel YouTube Seni Budaya SGP. Kukituna hatur nuhun pisan ka kawargi sadayana mugia tiasa ngahibur oge kahibur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.